Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa bisababihi yasirul insanu makhluqal a'dal wal kamal wa bi adamihi yasirul insanu makhluqas siyal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil kamili bil qawli wal hal alladzi la yantiqu in huwa min dil jalal sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu yaumal ma'al bisababi imanihim bil madi wal hali wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala bi'atin ukhra hikayatan an du'ai khalilihi wa nabiyyihi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin fabassarnahu bi gulamin halim. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam min haqqil walad alal walid ayyuhsina ismahu wa adabah. Al-ayah. Al-hadis. Wa qala bi hadisin ukhra min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abrara wa khulaqa'uhu solihin wa ayyakuna rizquhu fi waladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid anil mar'i la tasal wa sa'an qarinihi fa inna qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arradi. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wali hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus sepuh urang, guru urang sadaya Abah Haji anu ti ulang sari, oge sepuh urang, guru urang sadayana Abah Haji Nurdin anu ti setempat, oge Al Mukarrom Abah Haji Bedi beserta al mukarramun anu sanesna hapunten teu ditata satu persatu namina
insyaallah tengirangan karena rasa hormat tirang taat sim kuring kasadayana urang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah mudah-mudahan sing ditambih kaberkahan ilmuna ditambih jamaah ditambih santrina nu utami urang doakeun mudah-mudahan sing ditambih kaikhlasan karidoan dina hatena pikeun nyayap ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia anu sementara urang hayang bahagia, komo di akhirat anu salalawasna tangtosna urang hayang leuwih bahagia. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup senang ka. Komo-komo di akhirat anu salawasna tangtosna urang hayang leuwih senang. Bahkan kahayang urang mah ibarat lagu PAUD, ibarat lagu TK, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Insya Allah upami urang iktidak bil ulama, cita-cita urang baris terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus ketua RT setempat sangaran RT na Surja Widodo urang doakeun mudah-mudahan ya Bapak Surja dinararaga ngemban amanah masyarakat anu salaresna adalah titipan ti Allah. Mudah-mudahan sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Rabbal. Syarat sing ikhlas doang ulama ngamalkeun ilmuna, insyaallah Bapak RT Surja bakal kenging ganjaran sakumaha ulama anu ngajalankeun ajaran agama. Sabab naon jadi RT eta pejabat pangrugi-rugian kudu ngomong mah. Ulama kajeng disungkal kuala tujuh ya bahasa Jartawi ditah RT cenah jadi RT moal yang mending kabur. Kunaon sababna gaji lemet pamaido ngabadeuk. Mantak lamun teu ikhlas jadi RT jadi RW lorobana mantan RT masuk parolongo. Kunaon sababna teu ngarkalongeun ka. Loba teuing pamaido, loba teuing panyarekan, gaji teu pati. Anu teu menang BLT nyekek RT, anu teu menang PKH mudag-mudag RT selalu RT nu dihewaan sehingga lamun teu ikhlas ngajalankeun tugasna mantan RT mah sok sawan bangkai. Geus doakeun urang mudah-mudahan sing ikhlas jadi RT na. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke sadaya jamaah anu hadir di tempat jor teuing ulah muji loba jeung saeutikna. Naon sababna? Nu penting mah urang eta cicing di ieu tempat teh deukeut jeung ulama ka. Untung jelema nu daek ngarejeung jeung ulama pangrugi-rugian jalma anu telok daek deukeut ulama pang sebul-sebulan eta. Kunaon sababna ka urang mah eta ngaji di mamana ge tinggal ngadengekeun ulah tanya wara usik teu kudu. Benar. Keur perbandingan ngeunaheun keneh bapak nu dihandap daripada kula nu di luhur. Bapak mah dihandap bisa bari nginyotan udud. Kekenyoh dicaplok. Nan kula sok bari ngarokok we mah bari kekenyoh teh lo. Nu dicekel ku kula ya lain udud mik ulah dusun. Sanekeun mik mah ngakebelan ngabeuratan, rokok mah dicekel ku kakak ngakebelan ngahampangan. Yang ngabeakan mik mah ngakebelan ngabeuratan pandangan aing ngacangkeulan. Tak kakak mah ngeunaheun dihandap geus dusun eta jelema teu daek ngaji. Masyaallah bae. Mudah-mudahan urang dia sadayana paparin taufik hidayah ke Allah. Amin. Oke sadaya palawari pembantu hajat mudah-mudahan sing ikhlas ridho dan ngajalankeun tugasna hajatna hajat barokah ya ceng pamuda naon sababna ngalaksanakeun pangajian
sabai jalma anu nulungan karena kabagusan sarua jeung nu ngalakukeun alhamdulillah. Sabai jalma nu nulungan karena kamaksiatan sarua bae jeung nu ngalakukeun deui. Da ieu mah insyaallah hajatna hajat barokah. Mantap urang hatur nuhun ka Bapak Heri beserta Ibu anu dina penting ayeuna parantos ngalaksanakeun pangaosan, mudah-mudahan kalebet pangaosan urang doakeun mudah-mudahan ieu hajat sing barokah, rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah, anakna sing daek ibadah, nurut ka emak nurut ka abah, ulah boga anak nu haram jadah, tauman kalapa tauman gabah, sok ngamuk inung bapana ge meningah ngah, hayang meuli motor jeung HP mewah, teu pira ku hayang film urang mah jeung abah aya malam Jumat. Naudzubillahi min badeg eta kanu kitu. Guys, mudah-mudahan ya putrana nu baris dicepitan dijadikeun hamba Allah anu saleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ari ngadoakeun tatangga mah urang Cisongo ulah tanggung-tanggung. Ulah ragu-ragu ulah satengah hate. Kunaon sababna? Kembalina manfaatna lain ka tatangga urang didoakeun hungkul. Tapi ka urang ge bakal aya karasana ka. Di akhirat mah tuh komo ngeun heula ngomong akhirat baca cara ngalaman. Di dunia bae mah bukti bakal di dunia bakal karasa kurang lamun urang loba ngadoakeun bagus kata tangga. Contoh penting ieu urang ngadoakeun Bapak Heri beserta keluarga supaya putrana anu bakal dicepitan teh cing panjang umur, cing jadikeun anak hamba Allah anu soleh. Pan lamun panjang umur didoakeun kurang diijabah ku Allah, panjang umurna dewasa kawinan ngariung deui teh urang. Ngariung deui. Pan manfaat pikeun urang. Laju keur kawinan pan didoakeun deui pan ku urang nya. Mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warohmah boga pamajikan reuneuh pan 7 bulan ngariung deui teh. Ngariung deui terus. Laju keur 7 bulan Mbah Haji Nurdin pan urang ngadoakeun deui mudah-mudahan ieu cabang bayi nu dikandungna salamet, anu ngandungna salamet, lancar dina ngalahirkeun anak. Laju brol bae ngajuru pereuhan cukuran ngariung deui teh. Ngariung deui. Keur cukuran didoakeun deui pan ku urang mudah-mudahan ieu urang kalih panjang umurna kabeneran lalaki sunatan deui pan nya. Ngariung deui teh. Ngariung deui. Laju keur sunatan didoakeun deui pan ku urang nya mudah-mudahan panjang umur boga jodoh kawin deui ngariung deui teh. Ngariung deui. Laju keur kawinan didoakeun ku urang sakinah mawadah orang reuneuh deui 7 bulan ngariung deui teh. Ngariung deui. Laju keur 7 bulan urang ngadoakeun deui nya panjang umur mudah-mudahan sing salamet ngalahirkeun anak bro cukuran ngariung deui teh. Laju keur cukuran ngadoakeun deui pan urang nya panjang umur mudah-mudahan sing panjang umur lalaki sunatan deui we mah awewe kawinan deui ngariung deui teh. Ngariung deui atuh mah eureun-eureun dah kieu ngomong. Kudu ngomong. Bener angka eta malih lalakaan asa urang panjang umur. Mantap ulah ragu-ragu ulah setengah hate ngadoakeun tatangga. Nalika tatangga urang menang kabungahan urang ge ilu bunga. Nalika tatangga kan susah urang ge ilu susah ulah sok dibalikeun je tenda. Ieu mah tatangga bunga urang susah. Kan goblok gitu. Nyambung. Lanjut tatangga susah urang bunga polongot teh. Atuh benten nyambung kong seret teh sieta. Batur bunga urang ilu bunga, batur susah urang ge ilu susah. Ieu memalik tatangga nu ngiridit motor sumut ku maneh nu ngegas. Atuh ngegas kan. Ditanya kuno tas ngiridit motor di mana teh? Timuri. Pan eta ngegas eta. Neka mana karok. Pan teu buat motor rumasa. Insyaallah. Kong selet nyambung moal senang hirup begitu guru biawakna. Sirikan bae ka batur. Ampura kana kuru. Kawini lain, kawini mah. Eta mau kuru ge atuh kurang gigi bae. Kalau tinggal dalam di bawah posyandu. Yohan hirup bae. Atuh urang teh nyambung bae.
Benar. Tatangga meuli spring bed kunaon urang nu amplud-amplud. Tatangga ngebor sumur sibel urang sumut nu nyembur-nyembur. Bedak sumur urang sak geus kieu mah dikenyot. Akibatnya nyambung nggak? Masya Allah, naudzubillahimin dalik. Tatangga orang anu ngiridit motor, anu meuli motor orang mah teu boga, alhamdulillah. Naon sababna sugan urang keur dipeting jeregeng koleun, nyeri beuteung kagok kendaraan di jauh eueuh aya nu tatangga bisa urang nginjem, kan bener teu? Ai aku mah jeung tatangga diinjem mah. Tapi jajal lamun hewan bae ka tatangga, dengki bae ka tatangga, sirikan bae ka tatangga, ulah tengginya motor dia dinginjem taraje ge iris imah moli nyaman dia. Tapi sengit hirupna. Tak kudu akur urang ja tatangga insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Eta dina penting ayeuna urang ngaduakeun tatangga urang Bapak Heri. Mudah-mudahan murang kali nu bakal dicepitan sing salamet dina waktu dicepitanana enggal damang tina lukana. Mudah-mudahan ieu sepuhna dipaparin rizki anu halal tur barokah pikeun nganapkahanana, pikeun ngadidikna terutama di jalan dina jalan agama. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Kajian deukeut abaji satarawi kula bae ka beulah dieu maka karak ya Kak. Lamun nunungan berarti sisi jalan gede sasap kula mah ka Jakarta meureun kakara ke kabojok ieu mah kula sugan kula mah lemur dia monyet toa joreng jelemai orang aya jelemai di dieu kitu gon di pojok ieu masyaallah alhamdulillah jeung gagah ya boga tokohna manggi jeung meunang ngebon tokohna tadi abaji satarawi kakara kula gak biasa nama tokoh sok nitahan ka kula care kanan bencana masyarakat kula mah babak kiai ieu mah ulah dicare kanan ulah care kanan boga gaya can maotna urang ulah dikubur nu kieu. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Berangkat dina satu hadis Nabi cikangjeng Nabi layak di zamanun ila wa ba'dahu sarun minhu. Ieu pikeun acuan para orang-orang tua dina menghadapi anu jadi generasi penerus urang, anak incu urang ngaharepan zaman anu makin samporet, anu makin berbahaya. Cikangjeng Nabi layak di zamanun ila wa ba'dahu sarun minhu. Moal pati-pati datang hiji masa, hiji waktu, hiji zaman, illa kecuali wa ba'dahu zaman sesudahnya sanggeusna sarun minhu eta bakal leuwih goreng daripada samemehna. Artina zaman cik kacamata agama, cik pandangan agama kajian secara kasat mata, cik pandangan dohir mah ieu zaman makin canggih bah bener tak? Baheula mah HP oge paling kayak atuh narima SMS, telepon, kuari mah eta HP kirim capcut ge bisa. Bener? Kirim kutang ge bisa nah. Balanja pan bari modal bisa pan urang. Bukan aplikasi laja ada Shopee beli-beli.com bari modal bari bebetenang pencet bantu orang dia ibu-ibu mesen kutang pan online bari teu kudu ka pasar dikirim di Jakarta pan ka dia barang dia jalan gede sabeula nanti mulangkeunana aja jauh canggih secara kasat mata mah tapi cik pandangan agama ieu zaman adalah ngagorengan Pak lain ngabagusan makin mengkhawatirkan ulah teh cik agama kira cik agama ya cik logika urang we nya cik akal urang bah cik lamun urang mikir tapi nah kecuali teu mikir araredan cik pikiran urang tingali anu lahirna baditu bah haji satarawi jeung nu ngalahirkeun baditu jeung nu lahir badieu bah jeung nu dilahirkeun badieu eta untung kene lahir baditu sabenerna mah ngeunaheun kene nu ngalahirkeun baditu jeung nu dilahirkeun baditu ih cik logika urang we baheula mah bah eta telok aya tanu dingaran susar sesar eta ngaluju benar telok aya sesar teu aya main beset teu aya kuari mah sesar kedeng-kedeng
sesar baheula mah sasar disasar ku maberang disasar ku madukun cukup disasar bari jeung maberang madukun kalau ka kelas-kelas sugan neng bade jampe anu kelas 3 kelas 2 kelas 1 kelas VIP perawatan kelas 3 kelas 2 kelas 1 VIP moal aya sama rata maberang mah baheula jang jawokan eta wae jampena anu sugih eta anu miskin eta nu mana eta teh jang jawokan baji satrawit si oke ulah jalan ka dulu ke jalan ka jaring ke tas belang jang jawokan eta si oke ulah jalan ka nu roke panggara rati ka nu roke maka nu sempit menurut jalan ka jalan gede tas belang lancar tambah deh belut putih luar lewat di jalan tanah lempung plus hinatun ya Joy inumkan madukan dia ada Joy ya di dia kita ngaran ke Joy gila di mana ya Pak aduh sok paruk nyinggung buku kan beneran doang ngaran pasaran eta ke Joy mun loba ganjarana sabab sok dipake ku kiai kasaha na inumkeun abah ieu jang jawokan atuh ka ewe dia deuneup ngajuru diinum ku dia mah modal bae dia mah pae jalan jadi dia mau orokan beteungna aya kitai kenawas di masyarakat hakikat mah Allah ulah sapaja kanu kituna mantap wajar ngajampe nu kasurupan ku ayat kursi kitu caker-caker kalah ngaleleceh cik jurig teh tiro raya ya aing ge becos cenah anu kitu mah geus nu kitu ieu teh sian konan sababna urangna fokusna kana cangkang teu fokus kana eusi percayana kana syariat dan kana hakikat ayat kursi mah syariat hakikat mah Allah cenah ayat kursi kenceng hate mah ka Allah ieu ge jadi syariat iya nu hade kenceng hate mah ka Allah inumkeun ku dianya inum untuk pemajikan nah dijabah kalau barokosot dengan juru wah si kejai ku atoh-atoh nah lupa kan kayaknya pulang ke nubar pamali bola mau pamali Joy dibikin lagi lain karena lengan kiai lain karena kantong karena gulungan samping kiai puset si kiai nya nakal amat tak kan gede ya pan karena tarang kontol karasanya ay kiai mah kalau bawa omongan ewen apa sok nanya di badan aja aku sih ke Joy kiai di kiai dia kepo bae dia ada aja ulah gitu ka rumah tangga wala sumput salindung jak kami pamajikanku maneh terus terang jangan ada dusta di antara kita bae dibukakeun bukakan begulungan samping kiai guprak beragakan keramik koreng matra mantap terang ngahina bade ka kiai kira aja di beset mata dia 100-an juta jampe ti kiai matra ampun ragi sama meta masuk gitu dah iya jak bedar ya nah tebalah mah cukup eta si oke lah jalan ka urang ke jalan gede tas belang ya sugan cik nincik madukun lamun kelas 1 jampena lamun kelas 3 neng jampena ieu orok kaluar asa poe karak mau mun kelas 2 sajongjongan mun kelas 1 sejam keluar mun VIP mah can dijampean dan orok geus ngajlot tapi lamun jamkes bas golol sapotong doang malah aya perawatan sama rata dibalur ku boboreh teh nya bala mah boborehnya nage cukup ngingkeun batu gede be dina teu nyanggeun ngajuru ditinya ditinyong supaya ngeser cukup laju naon nu diinumkeunana godogan daun capel daharna eta teh sambal popo eta perawatan kulit baheula mah kaharti kurangan sababna eta kabeh obat herbal obat alami untuk urusan bagian dalam teu can pan eta si sambal popo coba bahan bakuna naon cikur koneng kunci ai cikur pang naon pang pelem deui eta tos ngejuru
Mun koneng supaya koneng deui kalau buat sok kabitaan salaki deui kanu kana heudang ngajuru beneran. Jahe panghaneut. Mantap kayak menang 40 beres di pas cokel jahe banyak. Heeh bener. Cokel jahe 40. Sekarang baheula mah perawatan. Coba jajal kuari sesar kak. Sesar. Pamajikan kula 2 kali sesar dan beres madarat ka kula lagi. Bukan setip henteu gitu. Sesar kebal eta. Bari lain cokel jahe eta mah. Nanti cokel kapsul boncel. Kebal eta mah perawatan, kebal eta mah. Teu laku diomekeun heula eta mah. Ya secara logika urang tah. Baheula mah leuwih ngeunaheun nu ngaluhur ngalahirkeun baheula. Teu kedeung-kedeung sesar, teu kedeung-kedeung sesar. Beneran. Laju nu lahiran badi itu mah tahu kasepuhan urang. Ya, kolot-kolot baheula. Ngeunaan jasa teh daripada orang zaman kuari. Kunaon sababna? Gogodan zaman baheula mah teu pati. Paling ge baheula mah kasebutna cenah sok air riwa gitu. Kuntianak desa tungtung denge. Pocong ge bohong dan orang manggih. Baheula mah eta. Oh, eta gogodan model kuari. Model kuari mah pan kunti geus eueuh. Pocong eueuh, kunaon sababna? Aya geus lagak martabatna. Wibawana kunaon sababna sok pake ngeprank. Prank kuntilanak. Prank pocong. Nu keur modal di walungan pan di prank. Lumpat teh make calana-calacan atau blodo ke maneh batur. Ngalah duit dari ya mampu gitu-gitu deui. Tak wibawa juri geus menurun bari. Oh wah, teu bogoy bawa. Oh, baheula mah sabadung-badungna kolot baheula ya, pikeun acuan urang. Sanakal-nakalna kolot baheula paling ge OBB, operasi bilik bolong. Baheula kana teu Baji Nurdin, bawa tukang nama. Punten Pak. Wah, mah aku lagi ngomong. Teu ngadodo. Wah, mah. Tapi RPP meureun heunya. OBB operasi bilik bolong ngintip baheula. Ngintip. Bener teu cika Baji Satara ge bener cenah. Pengalaman nih. Gitu. Salakina nya kene di Jakarta wae meuti Malaysia. Paneta geus kabayang sono kanu jadi pamajikan. Paneta ku pemuda jedeg beuti barang kene pas lawak pas bilik kamar di bolongan eta. Yang cadangan tipe ngintip. Barang datang ka penting ngintip kapiolan ku babaturanana. Kurang ngajar menang bolongan aing lagi. Pake ku eta. Kumaha ieu carana laju na mapan bala mah kolong nya. Asup ka jero kolong eta nu kapiolaan teh. Ciduhan beda palungna pinuh ku cidu diburusan. Usapkeun kana sirit mengintip. Parukeun anjing ngaletak. Si. Man kabur hari kemana yang ganti. Eta pang badung-badungna kolot baheula eta kitu Kak. Balik ngintip bari jeung teh kadeuleuh kadenge sorana doang. Haruka cenah anca bae Kak. Gitu. Pan kanu ngintip malah juga ngeres eta pikiranna. Buro sama cenah ieu. Doang namanya. Aduh. Uget-uget urang neng cenah uget-uget. Ulah cenah. Getihan buset cenah meni getihan. Horeng mah dialah huntu. Baheula mah baheula ieu baheula kan. Tapi budak kuari punten dia. Budak kuari nanti aya cenah imah kolong imah bilik ngabadeg kene. Tapi moal hayang ngintip kuari banyak kudu ngintip. Kagati-gati ti penting loba reungit. Bari jeung para roek. Cukup kuari mah. Cukup sagala ge aya kuari mah. Aplikasi geus macem-macem. Geus aplikasi nanti genep pemuda gen merecetnya. Snapchat. Acut cat-cat aing geus pelengek eta. Aplikasi zaman kuari ararane. Beneran, Mbak. Dek ngaboking ka Haji Nurdin atuh bisa kuari. Babari kuari mah nyaho be urang situsna. HP-na aya paketan. Nyaho kana situsna. Tinggal mencet kuari mah bah nu kumaha ge aya.
Nugu kumage aya mantak awas ka para orang tua hadirin hadirat rahimakumullah ulah kabungahan kabelikeun HP ulah kabungahan ulah sohor naon sababna ini anak kita udah waktunya belum pegang yang semacam begituan naon sababna eta nu kitu ya HP sabenerna mah butuh teu butuh eta urang madaratna aya mafsadatna aya loba mantak kumaha nu nyekelna artina ulah nyalahkeun alat ya memang nage ja alat mah alat ieu nu kudu dibenerkeun adalah anu bakal nyekelan eta alat anu bakal ngemilik eta alat benerkeun heula kaimananana kuatkeun kenalkeun heula akidahna agamana ulah geura nyekelan nu kitu bahaya mun baheula teh pan anyah film layar tancap baje layar tancap dari primat pen bangun baheula marabutkeun benda pusaka ngaranna pedang naga puspa dulu teh taat pen bangun jeung beri prima marabutkeun benda pusaka ieu benda pusaka lamun jatuh ka pen bangun bahaya kunaon sababna si eta mah tokoh aliran hitam penjahat keur memeh boga tetegenan barang pusaka geus sakitu kancolatna atuh komo teh nyekalan nu kitu tapi lamun benang kaberi jagoan oh mun kaberi geus ngolor duat kuda teh kublok nonton game ini keprok atau baheula layar tancep ya jarang aya neko di layar tamleg keprok atau mun benang ku beri prima mah eta mah aliran putih ya pendekat pembasmi kejahatan bagus lebih memperkuat karena kailmuanana eta geta HP dicekel kanu berpendidikan mah kanu kuat agamana atuh bagus menjalin silaturahmi makin luas bisnis makin luas kama mana bisa tapi dicekel ku anak urang nu can ngarti kana agama kahiji ngabeakeun duit benar nu utama nu paling ingis ya mencuci otak tinggalikeun anak urang nu SD nu SMP keranjingan game online main game di HP deulekeun watakna keras bah teu beunang bau hawa ku kolotna dimorongos-morongos bae efek tina eta kula masuk macari artikel-artikel efek-efek negatif tina hal-hal model kitu mantak ya mulai generasi muda orang goyah hadirin beda jeung nyaman baheula cikula ge eta semenjak adanya Android mimiti aya baheula merek mitoknya inget tak mito eta orang singkatan mimiti tolol eta generasi mimiti tolol tidinya mito aya keneh ganti ku Oppo otak polongo mangis sagala dipoto benar ibu-ibu zaman kuari meuli kangkung meuli lauk asin pedak meme dipolahkeun pan dipoto heula ku nyata update status kangkung deui pedak dipoto tuh bisa ngicep-ngicep aja cepret baheula dipotong ngenyang KTP nih jasa dipotong jelema nu dipotong ieu mah kuari mah pedak dipotong cepret teu ngicep-ngicep aja laju di ngaranan kangkung deui na statusna teh nyahoan sama damun dia doang kalenci otak polongo ganti ku pipo pikiran polongo pipo aya keneh Lenovo lewat normal polongo deui bae benar Xiaomi Sinaloyo mikir mantap deulekeun anak urang ulah teh titah sakola titah ngaji titah dahar bae titah dahar ke heula mah kagok mah engke heula mah loyo geus mikirna mantap tadi teh ngeunahan keneh nu zaman baditu nu masantren zaman baditu tepat teh loba gangguan baji satrawih teu aya zaman kuari mah santri di bale longna nu diapalkeun lain amil jurmiyah sorop alfiyah mun ku kieu dibebaskeun mah tiktokan pacebokan IG-an teu penting wanci molor beuntak laju wanci ngaji molor pan malik eta mun kurang-kurangna kiai nama gangguan anak masya Allah kilang lu dibalik wanci udang subuh mah hese
Nan sabab teu pentingna ngomikeun HPB tedekeun he. Tedekeun he es ambil jurmia mah bulukan. Teu diomekeun. Atuh. Tuh, baheula mah paneueun teh anu kitu tah mantap untung cukuran jeung baheula mah. Gitu. Ulah kabanding-banding pamakena bah teman-teman bata zaman. Pamake budak baheula jeung budak wari. Lain deui ka? Lain deui. Taina bebeda ka? Tae kolot baheula mah teuas. Mun pake baladog anjing gewewek anjir ieu. Tae kolot baheula eta. Naon sababna? Nu di daharna bahan-bahan alami. Dekat campuran ku barang-barang berbahaya. Bahan-bahan kimia baheula mah nanu di dahar kucau, bucau, beder. Nana tak kucau, kuluk cau. Pangkadaran jaman disingkat ka bagi ngaranna nya. Singkatan bae mantap umurna ge sararingkat. Secara pelan kalau syariat eta kan jaga hakikat Allah. Kucau, kuluk cau, bucau, bucau, beder, belum dangder. Pan bahan kimia eta mah mata kana taina ge sehat teuas. Sebab cik dokter lamun tai urang ieu henteu encer eta nandakeun jeroan urang bagus. Mesin urang endah. Tapi deuleu tai budak zaman kuari mejur bari jeung hangleung. Naon ku sabab nu di daharna ban kuari mah emi. Naon deui seblak. Benar? Eta seblak tina ngaranna geus kanenge pan. Nyesenep. Ngeblak-blak kana aja. Teu seblak. Ngeunah keur ngadaharna mengarami-arami orok kaya cik beuteung aing nu ngaburu. Cik diam jubur aing nu purih mah. Bahaya kadang zaman kowe mejur bepat. Ieu kias ka? Kias. Artina naon? Eta karak taina, akhlakna. Tapi komo. Budak baheula mah eta ku kolotna diomongan kieu be. Neng, cek. Ulah lelempangan waci magrib. Pamali. Loba jurig. Ngadenge eta. Cicing eta. Cicing. Baheula mah sakitu doang. Pamali ngomongna ge lain dosa-dosa acan. Pamali sieuneuh baheula mah. Neng, ulah dahar di luhur meja mantak loba hutang. Sieuneuh budak kuari jajal. Ulah leumpang anu magrib neng pamali. Kumaha jawabna? Geus kawin pamali lagi jeung maonam. Oh, moal sieuneuh kuari mah moal. Moal sieuneuh. Teu percaya kita perkara ditu. Inggih hadirin. Tamata kikang jeung Nabi nu hade didik aranjeun kabeh, anak aranjeun kabeh, kunang sababna marena bakal hirup di suatu zaman anu lain di zaman aranjeun. Ieu zaman kuari teh makin berbahaya hadirin. Udah mah kolot ieu tempat di apa kan kira-kira tapi anak urang. Tak ya, mudah-mudahan nu hajat sing dipaparin kakiatan ku Allah, kakiatan ku Allah bisa ngadidik anu jadi anu ngaji ada anak-anak sababna ingis generasi muda di zaman akhir bakal hancur lebur akibat naon? Memang nage geus disinyalir ku Allah. Di bareto nage pan geus aya dina Quran. Walang tardo angka yahudu walang nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mangga buar ku santri eta kalimana lang tardo lang eta lan eta pana pinasab istiqbal artina sampai kapanpun sampai rahabaya oge lang tardo mual sukaeun mual ridoon mual resepen angka ka anjeun yahudu wa nasoro yahudi jeung nasrani hatta inti hayal goyah artina karak eta yahudi nasrani ridoon ka urang Islam bungaheun resepen asal tatabi'a mila tahum geus ikut kana agama karuma karumanehna. Sedangkan sasaran prioritas ulama prioritas maranehna anu dihancurkeun eta lain generasi tua. Moal ngancurkeun aki-aki jeung nini-nini. Mungguing syariat eta mah moal ka mana deui? Moal cik urang unsur Islam Abah Haji Nurdin urang pangaruhan juk moal. Nyawat lagi, geus pantih nyawat lagi. Sing eta putih pan geus peringatan ti Allah eta. Kak, bah, geus wisan ulah jalaler wae.
Ngan sababna teh peringatan ti Allah. Kuari-kuari karak buuk dia nu diputihkeun. Geura putihkeun hate dia, geura putihkeun kalakuan dia. Memeh putih ti luhur hasap rambut ti handap sausap dampal. Pangke mah dibungkus kabeh kuku boe warna putih. Moal aya nu pae dibungkus ku warna beureum kajian kader PDI oge. Da kader PDI cenah sih mah boehna warna beureum bae gambar moncong putih. Cik Ijroyo doang engsieun ka moncong putih. Ieu mah kader Golkar kudu konen moal. Naon sababna? Warna paling bagus memang putih. Jeung tapauran wa tabarukan ari cangkangna putih mah sugan eusina ge ka bawah putih. Kaduana deui bisi ka sorang jadi bobongkong kan teu pantes aya beureum maka. Aing mah bobongkong beureum. Nongkrong bedi rorah di dina keseueutan nu liwat. Nu liwat teu sieun dan beureum baru lain bobongkong. Pan eta bobongkong nu nyingsieun urang teu sieun abongeun hatena. Bobongkong eta ngahargaan sih ka aing saeutik mah dia saeutik mah sieun ka aing coba ke. Emang dia saja nu ngaliwat aya paling bobongkong ge oge. Pan ieu mah bobongkong beureum, paling bobongkong zaman now. Moal, kabeh ge kuarna put. Moal jadi sasaran para orang tua mah. Menang sababna iya ya generasi muda urang anu bakal meneruskan perjuangan urang. Ieu nu kudu dihancurkan. Jor teuing pasantren loba ge ngeun ulah aya nu masang. Masantren musola aya tapi ulah aya nu geus. Masjid bapak bagus-bagus Kak di mana ge. Pan diserang ieu. Diserang otakna, diserang rohanina. HP pat eta bikin kecanduan eta TikTok nu kareuteung bikin kecanduan. Ulah pudang we lamun geus gima eta. FF jeung saja bina masyaallah. Ngaji endung sakola bolos. Beneran. Mantap ulah aneh lamun anak urang saung pasantren eta gogodana. Ulah ta anakna bapak lagi tadi kamu salat jeung ka masjid. Musola jika baju tapi nu kudu bajra. Memangna ge hese Kak tanpa topik hidayah mamatak mun hayang menang topik ge ulah cicing bae. Ulah teh cike hayo hadirin urang geura salat berjamaah, urang ngaji babarengan mumpung keur hirup di alam dunia. Jawabanna ku kami mah kiai can menang topik hidayah. Laju dia di mana menang topik hidayah? Ti kurir JNE. Ninja Express. Assalamualaikum, salam paket. Paket naon topik hidayah. Di mana ti Allah meuti ku heueuh. Moal aya jemput topik hidayah eta. Nu daek ngaji bege belum tentu menang topik hidayah. Nu daek berjamaah ge belum tentu sabab topik hidayah masa geus daek ngalakonan, daek ngamal. Ngamal genung ngaji mah ngamadeuk panu make mah jarang. Ibu-ibu ge pangajian mah tingkat RT sea, tingkat kecamatan sea, tingkat MUI sea, balik pan seak deui ka salaki. Nah eta ngamalkeun kana. Benar. Balik ngaji curug meni bentik-bentik kana irung salaki pan ka dieu kumaneh. Naon cik salaki dasar boah. Ka dieu naon deuleutana eta atuh tai kotok cik salaki atuh lain tai RT eta. Mun tadi piceun kumaneh balik ngaji nyarekan salaki. Ngan untung kakak eta surat kula daek ngaji mun daek ngaji maka kakak dicekek eta. Sangkeun daek ngaji polong obae nan sababna can meunang topik hidayah nu daek eta meunang ka. Komo nu cicing bae mah. Ieu macan meunang topik hidayah cuma ngoloyoleun ka musolain ke masjid kalau ngoloyor ka pangusopa. Musopa topik hidayah. Oh, mal maju-maju saya ngomong kejebur tau. Lain lalagan kula. Babari keneh naikeun ke bawah kaluhur mobil los. Bak daripada jelema nu telok berjamaah ka masjid jeung ka musala. Kudu ngomong ngahampura kana telok. Lain nyarekan ani mun teu Bang. Kebok budak kudu teu kudu dipangku naikeun kana mobilna. Ditarik eleh tanaga, cukup buka lawang mobil, sintre kanjutna lamun jaluk, cetrek pe ngajrot telur mobil. Deuleun lagi kula di Cibaliung balik Ciram. Oh gitu harek gitu. Tanggal ngalihan begitu tanggal luhur. Mun bibit cintrek mentil susuna. Ngajrot ka luhur. Tapi jajal ya urang si songong. Nu telok ka mushola, nu telok ka masjid, telok berjamaah jeung pangajian, dorong ku pamajikanna ka hareupeun mushola, singsatkeun sampingna, porosotkeun ka kolonna sintre kanjutna. Kira-kira ngajrot moal ka jero mushola Kak?
Kanyen kula lain dukun bisa ngabade ngajuluk mah moal nyabok mah pasti. Berat. Dina laga. Tak mudah-mudahan menang taufik hidayah, jemput taufik hidayah ti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Inggis. Jor teuing pasantren mah loba sabab kuari mah leuwih hantem eta lain awakna tapi otakna. Kalau orang Islam mah moalwani betul deh. Secara fisik mah moal. Nangkang perang orang Islam nangkang ulut moalwani. Nang sababna Islam malah mun geus ngabela agama ulah terus sok ibadah. Kajian nu telok salat telok ngaji kalau mau digap agama geus dihina mah udang kabeh oge. Benar? Takbir Allahu Akbar kabeh ge berjuang lamun agama geus dilecehkeun mah. Sieun baturna ge. Benar sababna orang Islam mah boga semangat jihad iskariman au mutsahidan. Hidup mulia atau mati sahid moal sieun ka pae orang Islam mah. Daripada hirup laliar bang bayaran bang emok. Ini modal. Benar teh Kak? Mun eta bang emok di mana? Ngeun syukur kula mau bang nonton. Mun bang nonton sagala pan ribu eta Kak. Bang emok pan lagi begang doang nyara remok bagian. Pan jamaahna mah loba eta bahagia lobatan jamaah majlis talim eta. Reot bari maro buku teh ya. Laju sumpah nasabah pan arah rapok. Untung obang nonton, mau nebang nonton, lagi nara roton deh meren itu. So, mau sionan pae mau sionan. Lamun geus ngabela agak mantap nyeun Gozul Fikri perang urat syarat, perang politik anu dihantem teh otakna. Nu diprioritaskeun, dikedepankeun adalah generasi muda, anak-anak urang. Jadi mantap no hade ya anak urang eta teh amanah ti Allah Subhanahu wa taala titipan ti Allah. Nalika urang meunang amanah teh termasuk nikmat ti Allah sedengkeun seluruh nikmat sumalatus aluna yauma idin anin naim. Seluruh kenikmatan ti Allah apa saja itu termasuk anak jeung keluarga latus aluna bakal dipeta pertanggungjawaban anin naim. Dina seluruh nikmat di Allah anu partos dipasikeun ka urang waktu berhirup di alam dunia. Anak urang telok salat, anak urang telok ngaji, pambecikan urang telok salat, telok ngaji, telok nutupan aurat, sadu diwejak lalakin. Tak waktu Kang Jeung Nabi Isra Miraj cenah ge bah ditembongkeun pangeusira kalau lobana awewe cenah. Lajupan awewe protes eta zaman Kang Jeung Nabi. Kang Jeung, teu adil ya. Kami mah ngaji pangdaekan, beda we mah ngajina di pangdaekan bener. Dibanding jeung lalaki jamaah emang abade jasa sumanget bae. Mulu dan jauh ke darah ratang bae bikang. Teu cara lalakina. Hara resek lalaki. Geus awas sampai teu boga udud kitu bae. Dengekeun lamun manci balemanganya teu boga udud, aya tutorial nanti kula ya. Ulah sampai teu ngaji kan. Nyiar bontot hiji bae mah nya. Bontot bawa kayak kamu sholat ngan ulah gura diseungeut nangis tereh datang kamu sholat mun ti dokene bisa gura beak mawa gas ti mah korekas mawa we kantongan lempang nasing tegak ulah muyung pan jelema teu bauru nu mararuyungnya kan ada jelema teu goblok duit eta jelema teu goblok duit diukna ge kuari ge nyami weuh kacira hampura kana nyami weuh lain deui mantak lembang nasi tegak pluang nu gablegrok oge gitu engke datang tak kalawang di mushola tengkang heula tina kusen mana nu rokona loba keneh tatangga nyiar mangsa nu bang lobaan nu kiai ulah nu kiai mah ulah da dia ngucap bere dibegahan tah mana epong kan nu kiai nganturkeun anak kan nu kiai itu mau udud-udud aja ngomongna can panen abi kiai cenah teu boga rokok-rokat cenah hidu nepong teh heuda kiai nya polong. Kiai mah karak sabatal bukan hidu nepong tilu batang rampok kolot ya. Ulah nu kiai mah teh atau tetangga oh itu situ marada usaha rokok loba keneh. Deukeutan kana dieu pikiran setan. Engke modok kantong kuda kodok kitu nya. Ieu aing katinggalin rokok ieu. Aing gas ka bawah. Engke cik tetangga orang ngomong iya atuh eta rokok teh Kak ulah kudu balik deui rokok mah mahal dibeli murah di penta ieu
Mereka tadi ditunggu di kurang. Bukan rasanya, lamun orang tupang tepong, punya ijem, puntak pentak, ulah alabatan numogana. Galak ke numogana karak sabatan, ulah leuti sabatan. Ieu mun numogana karak sabatan, menis tuluy nubat. Dolok nu kitu. Anjing kan. Beneran. Rese. Yo. Eta anu jadi sasaran adalah generasi muda orang sadaya. Mantap kembalinya kasa anu kudu kuat. Cikang jeung Nabi mere satu tutorial ka urang dina hadisna min saadatil mar'i antakuna jaujatu usol lihat. Lamun kurang hayang bagia sebagian daripada kebahagiaan manusia ketika boga pamajikan pas poek deui itu kudu pan kunaon kitu Kak. Kudu nyiar pamajikan anu soleha fungsina ka ditu Kak. Urang contoh dong kegiatan bahasa tentang anak eta nu loba ngasuh anak bapana indungna nu loba ngarejeung anak malen bapana mah teu kaur ngojek bapana mah teu kaur mangulan popongko leumaring beri dek-dek dong pampir bapana mah teu kaur nyupir teu kaur dagang baslok nu aya di imah mah jeung anak urang indungna. Nah, lamun indungna teu ngarti kana agama coba gegeura dina kumaha ngasuna paling diajak main TikTok anak. Beneran kan? Tapi lamun anak, kan imam majikan urang soleha minimal pasti eta anak urang di pagahan agama, pagahan ngeja. Ulah gorong ngomong-ngomong kiai bae ja kawajiban kolotna. Kiai mangke alternatif kadua eta. Nu pertama mah lamun mampu jeung kaur adalah indung bapan atuh pan eta meunang nyen kumaha syariatna ulah kiai bae kiai mah tuan nyolok henteu kiai bae kiai mending lamun ngartikeun kiai nya sama kiai kreditan meuni lunas ku anak apa lain lunas dibayar lunas dicabutan tuh pakai tunjuk ngaji bapak nama telok olol acan kan kiai boro-boro ku masyarakat anak meh geus diurusan kan ngangon dipasrahkeun ya boga meh hiji lamun cenah anakan urang cenah hiji atuh 11 sewang mun 2 hiji sewang aya anak jelema teh dipasrahkeun urang kolotna urang mantak lamun pamajikan soleha kena ieu pasti eta ngadidik anakna bener ngartikeun agama sanu nyolehkahkeun kana atuh salakina kan ulah yang raketak pagahan eta pamajikan rakutak-raketik memeh dipake nih bisa niat adus bisa Kak coba ngadenge Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi eta mah niat modal molen lain gitu neng kumaha nawa itu rapal hasil akbari anjamil bari fardhu lillahi taala gitu eta salaki soleh ngaran Karak, ini sudah ketak-rakatik, rakatak yuk merakatak-rakatak rakutak-rakatik dari beja ampun ya kurang menyolehkan salaki jawabnya tanggung jawab kulu kumroin wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi kurang teh KBG pamimpin bakal ditanya diminta pertanggung jawab tentang dipimpin orang pamajikan orang termasuk rakyat orang lamun kurang pimpin agama tanggung jawab Kak pamajikan bikang cenah lobana di neraka tadi cik hari disedabi kunaon sababna aya lalakina ka mana lalakina mah Allah teu ada leuka dihanap biangna ieu mantap pamajikan ka neraka ku salakina dikepar biang apa nganapan teu nu ada ieu tah bikang mah kudu soleha naon sababna ngasuh anak mun baheula mau kana ngasuh anak darapon bae nya ungut-ungut awe beto sakareut sapariukeun hayang keneh ngaladeui kasisian Nyi Darogi pirah poe mah iung sakereut sakekenceng sagede kumaha awina laju hayang keneh ditangaladeui cenah ka Nyi Darogi ka Nyi Darogi pernah kumaha diala iungna wanita malih coba lamun pamajikan urang soleha dibacakeun sholawat anak urang bari diayun bari diais anak urang hees eta sholawat bacaan agama serap kana otak anak sebab anak ibarat kaset kosong nu kadenge kabeh asarna ka jero bacakeun sholawat bari didoakeun ku indungna as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul
asafiil abtohi wa Muhammad Arabi. Jadi doakeun anak mamah anu gagah aceng teh kudu ibadah sangkan papa mamah bungah di dunia jeung alam barzah. Ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah indung bapana meningah-ngah titah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolotna jadi runtah panetana urang kode hayang ngeunaheun teu nyaho kolot mah darat tripu anak ya ngaranna ge kitu mantap doakeun tak poe indung doa indung mau mujarab biasa komanya kapoe panglahiran mah teh puasa eta panglahiran anak urang supaya dicangkeun hatena mujarab jasa kula ge boga dulur anak apa jadi kiai ditanya ku kula indung nah bi ari bibi kumasih bisaan amat teh nyitak anak kabeh jadi kiai aing jelema bodoh ya ceng bibi mah paling muasaan anak poe panglahiranna nah supaya dicangkeun hatena terbuka otakna oh masyaallah sababna indung makaramat boga doa kelas wali tembus ke aras ka ditu lamun indung ngadoakeun mantap nu adanya teh lamun marah ka anak ulah sampai keluar omong-omong anu goreng eta jadi doa ya mau kudung-kudung malah kasah hadiah kacuri dia anak nasori beri duduk ngalah kacuri udah dia kalah sore dia duduk ngalah kacuri atau berarti majurik ya bimo ngalah ka Jokowi ngalah ka mah jeung ka Abah berarti lamun abid ngalah ka jurik mah jurik komo eta mah anak jurik dia atuh komo eta mah berarti indung bapana jurik polongo dia eta bahasa polongo ulah gagabah ka anak mah bisa jadi doa idiot ke anak urang polongo ulah sakumaha itu ulah sakumaha apa bahaya bisa jadi doa kalau akan kata-kata lu bagus bikin jadi supaya jadi doa mantap tina ngaranna ge pan urang di bagus eta anak kunaon sababna atuh pandoa jeung harapan orang tua eta aya dina anak mantap anak kolot ngaranna anak eta hayang sina doang kitu yakin eta doa eta oh ngaran anak Ghazali supaya doang Imam Ghazali ngaran anak Syafi'i supaya doang Imam Syafi'i Hanafi supaya sampai oh anak-anak yang ngaran anak Ayu Ting Ting atau nurutan artis terus ini jadi artis yakin aja mah kadenya iya ya kula gagabah komo eta siling sonoh tuh indung jeung bapak mun anakna modal cikiring dulu anakku maneh modal-modal teuing cik salaki depan aing rejengan jeung dia nyieun ge tapi lamun bagus dulu anak kami oh sarangan doang jeung tihul meureun ya aku sarangan doang masyaallah ya indung bapak sarua urang kepangalem teu bisa kalau jadi anaknya gitu paling gereget kalau jadi anak urang mah balik tas gawe teh nya digereman eta anak tuh ku gereget kitu gereget laju anak dasar mah orok keneh geuleuh banget bapana visioner ngagerem deui atuh dijampe di kanu Kiai Sawat ulah digereman Pak sarua jeung tadi memeh anak hee ari urang keneh mah doakeun bacakeun shalawat assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asafiil abtohi wa Muhammad Arabi anak bapak anu gaya teangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda jalankeun ilmu agama mobil Toyota ge boga bisi aceng teu percaya Nabi Sulaiman nu mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia Nabi Sulaiman ditawarin ku Allah Sulaiman neuk kerajaan tadi aya mulki atawa neuk ilmu cuma cing Nabi Sulaiman ilmu bae abi Gusti akhirna ilmu didapat harta nuturkeun artinya orang contohan orang ulah gerak kabinta kana tanagana bae ta anak ka ieu mah gede saeutik jadi parawan jadi pamuda laju titah ka Jakarta bae Jakarta gerak ka Jakarta nih jatah tangga orang ge unggal balik di Jakarta mawa kueh kaleng jeung sirup teh beset
ku hayang bae tak kana poe kaleng burung uyan ku teurat aing dibere gede aing penting lihat ilmu agama heula ari geus boga ilmu agama mah mangga neuk jadi nanaon ge henteu sakur-sakur nu masantren kudu jadi ulama Kak eta mah aya garis masing-masing bukan berarti keluar di pesantren teh boga santri teh jadi kiai teh mangfaat ilmuna produk gagal tidak kabeh ge sukses berdasarkan porsina masing-masing. Pesantren mah kebal tapi kunaon cenah kalah. Jadi padagang, jadi padagang ngarti kana agama daek salat. Di mana eta di pesantren? Jadi pejabat bintang 7. Mun aya teh. Jadi TNI ABRI bintang 4, pan jenderal eta. Teu ninggalkeun salat Jumat. Teu ninggalkeun salat 5 waktu jalan untuk kurang-kurang didikan agama ulah tak jadi jenderal bintang 4 kerak jadi hansip pertahanan sipil nungguan koropak pemilu ke jumah-jumah aja jadi si anu maling cenah koropak sanu kieu akibatna nya agama nu eueuh agama nu mangga teh pesantren neuk jadi dokter neuk jadi bidan neuk jadi direktur, nak jadi ASN, tenang naon, kita butuh semua itu biar roda kehidupan berputar berjalan. Ulah kabeh jadi kiai, mau enak kabeh jadi kiai demi Allah baik coba. Kabeh jadi kiai, nyaceng mulai nanya, kabeh jadi kiai bu. Gara kasore datang kan bicara, bisa salam untuk pangdoa antum. Dia bisa. Ribu kabeh jadi kiai, maka kadang kena kiai doa, salam ke parang-harang bae. Kamu jadi kiai kabeh tawuran deh. Kan jadi kiai kabeh molen. Aya kiai aya nu bodoh. Eta kan ngeunaheun eta, benar? Aya nu sugih aya nu miskin, benar? Ngeunaheun kiai ngeunaheun bisa bapak anu bodoh ngeunaheun bisa bapak anu nu ngarti. Kiai mau ngeunaheun nu bodoh mah, nu bodoh komo deui. Sabab kiai kan ibarat supir, urang mah ibarat penumpang. Balik orang hidup bukan tujuan kabeh hari Kak. Kira kok kakak bukan tujuan teh hidup. Tujuan utama naon akhirat. Supaya selamat. Supaya ka surga tujuan anak eta sanu nyampekeun guru urang. Supirna tah. Tak kula neuk nanya, coba ngeunaan supir ngeunaan penumpang Kak. Hah? Ngeunaan penumpang. Oh, dusun. Ngeunaan penumpang oh supir. Mobil gede supiran jarah kakak ke Banten di jam 7 diuk isuk sampai jam 12 lempang-lempang nah sadusun-dusun aja lama telok buat mobil cicing bae sempet birit kan beneran penumpang tengenahan lamun awa supir kayak gitu kene supir polongo mobil pariwisata 60 kursi eueuh muatan der ka Banten areta sia tambah ulah tas setor kadunungan bensin moal kabeuli nu ngeunaheun mah supir aya penumpang aya kiai aya datang ka majelis taklim nu bodona nu di pagahan aya pan ngeunaan teh nyambung coba penting ieu kula diundang ceramah ku kaheri ka ieu tempat 2 jam kula ngablak-blak nu ngadengkeun hiji-hiji acan jika Pak Haji Nurdin eta kieu teh geus kebal cenah kumatna cenah ngedengekeun ngeblek-blek pae atau bapak-bapak ngelut sampai subuh di dia cik nu liwat keur nya keur ngadengkeun ceramah nu ceramahna Allah edan berjamaah ieu masalah edan kabeh ngeunaheun ibu-ibu salawat di majelis taklim ibu-ibu sakalian hari ini teh pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban kiai itu datang-datang moal tulus lah ngaji Kak mau tulus ya jadi nak jadi nanon ge mangga ngan boga rem bila mana perlu rem na ABS supaya pak jasa teu cukup pucak karena ABS mah kagok oge moal manting ieu mah rem ieu mun sahabah nabrak deui Kak segala diteungar atuh diteungar Bang Emok diteungar kudu nyawa haram lebokan bae Pak kunaon sababna teu boga rem Iwung batur tuh benang nengtet cepat deh jauh tinggi iwung iya ngomongnya iwung iya
darapon kumana. Oh lain milih kumana, betul mentah halana. Nan sababna teboga rem kak, teboga rem nyeblot dan nyeblot. Kirang nu boga rem kadang-kadang aus rem nanya, nyolonong baik. Kamu rem sekali. Iya agama teh rem. Mangga kaheri menjadi anak menjadi pengusaha, menjadi pegawai negeri mangga asal. Hatena sialah ku ilmu agama berat bae kayak udah molotot kak lamun ninggalkeun anak teu ngarti kana agama kunaon sababna al ilmu nurun ilmu eta cahaya teu boga ilmu mah poek kak cige ngeunahan dinu poek ka hinu cahang urang cicing ngeunahan dinu cahang kak kunaon sababna ya degekeun kula eta marbot masjid dipenting keur ngeunahkeun ampi pret be parum lampu poek berhubung di pangimaman aya kurung batang pasaran ngompon lumpat manina tihang guru tihang masjid ya segede buntung kebo ditenggar bae buntu lagi meni urug ka kula neuk nanya eta neungar tihang beton kitu ku wanita ku poe mun wani mah moal diteungar ka mun kadeuleuh mah moal diteungar muncang untuk ge meni urug bulan puasa pamajikan urang jam 2 ngahenetkeun kejo di dapur yang sahur salakina nonton TV di imah kadapang berat para melampung ngompor pamajikan nupat kata imah kanyut salaki kata ajong muni budal buncelik ku wanita ku poek najong kanyut salaki eta ku poek mun caang momolit ajong kan artinya apa ketika generasi muda urang anak incu urang ngalaksanakeun hal anu negatif anu dilarang ku agama dilarang ku nagara ulah gara nyalahkeun anak ulah gara nyarekanan anak ai kumaha geus mere lampu teu can ka anak pan anak poek kan dia momentum tunjuk ngalakasah dia jika anak momentum ngalakah Jokowi didik lah ku agama poek teu boga ilmu agama tak contohan indung jeung bapana sabab lisanul hal absahu min lisanil makol omongan eta leuwih mujaran kalakuan eta leuwih mujarab daripada omong aing ngomong mah bisa keur ngaji dia wajib magrib kumaneh deleutik bae anak mah diherengan di tah ngaji ditunjuk-tunjuk eta beungeut anak kumanehna leutik bae ngomekeun HP bae pan eta anak ngaleleceh dibere curug ku bapana anak kalah mere jempol pan lamun suit menang nu mana atuh bapana mere curug cik anakna jempol eleh pak cik bapana kurang ajar dia ngeluhnya kang aing ditunjuk ku aing kalah mere jempol kupuru prajuna ku bapana dihajar dong aing teu ngaji mah kumaha cik anakna kuku bima energi roso dileleceh sebab urangna teu bisa mere contoh berean contoh urangna ngaji ceng berjamaah jaya induna ngaji mantak cik sairan tadi jaman kusim kuring anil mar'ila tasal wasal an qorinihi fa inal qorina bil muqaroniyah tadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana sok arejeuna jeung saha eta sieta engke bakal kabawa kula boga supir perantingan terceramah eta biasana eta ngarokona mainan matra tadi barang jadi supir kula mah eta kuari sarua jeung kula rokona ge sampurna beda ku batur kalau dibere matra laju diuk dipangku di hahareukeun contohna beta mah kirang doang kula doang kok mah doang ngadeugetan Abah Haji Satalina wajib nurdin kencang jasa satrumna kumaha deukeut kajen anak urang bager ngarejeng yang teu beungeun bisa kabawakeun sababna jelema enang ngarejeng teh ibarat cenah ge runang ruhak kurung diengkeun dina lembu tere pareup bahaya sedengkeun ngarobah nu teh enak kan wenang bahaya cepet jasa eta daripada ngarobah nu enak kan teh angel tak deukeun pergaulanana wa in takun fi qaumin fasohib khiyarahum wala tusohibil arda patardama arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat
ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat. Deketan Abah Haji, deketan para alim ulama, urang ngadeketan nu teh kena urang kawawa bahaya. Saya eta teh pikeun gambaran urang dina ngadidik anak nu pertama adalah nyontohan anak tah boga pamajikan solehah engkena auladuhu abroron anak urang bararaos gitu. Ngan pan urang beureun moal bisa magahan pamajikan, moal bisa magahan anak lamun teu khulatau sholihin. Telok rerejengan jeung nu ngarti telok ngaji. Telok ngaji, mantap ngaji, urang banyak. Nya banyak ngajinya. Sok aya pangajian malam nu di dieu pangajian. Malam Salasa. Tinggal galer orang. Mayar tadi dia ngaji mayar teh. Tok nya ngaji mayar. Buat di tuna. Ulah ta mayar teh mayar geus datang. Kumaha teh mayar. Datang ka majelis talim urang manganaheun nu capek menulian mah guru urang maca kitab guru loh bukan detik-detik acan kan. Kana lieur eta ngajengutanan. Salah bae dulur murid nyasar jeung nyasarkeun. Urang penting ngedengekeun ya tadi teh agen dari HS kadang-kadang jor teh di pengajian HS ge bagus bae. Coba BS mulai pengajian di panonton ge bagus ya seperti ganjar. Pas kebal kurang teu nonton urang itu. Oh mau di pengajian mah. Di pengajian mah bagus dasar. Nu ngaji mola teh disatang ka pengajianna. Tana ka baju satarwe. Maning takola lihat alam ilmu bukil lo kebelayak tua. Memang ngalekan di diampura dosa leutik nah. Kakak ngaji. Dan ngaleng-kaleng geus burak dosa leutik urang. Mau tulus ke geus burak. Atuh mau balik deui ka. Jadi murah. Lalu ciku jalan kuari. Cike kieu ge memang ngaleng kage di hampura. Mau tulus ke jina. Balik deui eta mah. Mau gede ka urang. Memeh ngalengka geus dihampura naon teu gede eta ganjaranana. Datang ka majelis taklim, HS jor teuing. Jor teuing HS ge eta kuat mah. Kunaon sababna kajian HS tetep kopi mah diangseuhan bae. Kue mah dibere-bere berkat menyingjing bae mulusi muludan teh. Nu HS ge nang sok dipilihan kepala waris hitam HS ulah dibere berkat. Menang bae. Paling datang ka masjid kuam ngaji naon cenah eta Kiai ti Malingping tadi. Nyain teu buku dedengean. Atuh yakin mau dia. Di buku dedengean. Bagus bae, lembang ka pangajian Kak. Masyaallah gede eta ganjaranana. Coba kalau ibadah teu boga supan bahaya. Jawara insaf. Menang topik hidayah di Allah. Eta manehna hayang salat berjamaah salat teu bisa salat cek pamajikan itu bisa salat maka ditu bae kamu salat aya bae bisa tarawih di ditu imamna turutan bae kabeh kalakuan imam ulah anu katinggalan ku maneh. Jauh waktu kali make belajar pengajian malam Salasa. Kali mungkin berjamaah ka ditu. Jawara ka masjid maka jadi nyolong menang nginjau. Pas datang pamulaan dibureun baju tarawih barisan lagi. Pangharupan pas ruku ka bisa tarawih ka senggol peci jawara raga jika baju tarawih jawara dikadek kayak dekeun dia si mbok jelema sawo kadua gaplok katilu kratem daripada yang paeh beuring maburai laju nama eta ke jadi imam ngajrot kana kusen berhubung cik pamajikanna eta teh tuturkeun telepon imam kalau imam ngajrot atuh jawara dia ngajrot ieu orang imam ngajrot dia lumpat cieun di kadek. Datang ke jalan aya ojek cik imam teh ojek aron ka mana kiai sabeakna bensin ku dia ya kusieun ka jawara neuleuh imam buat ojek mainan ge nyetok ojek kak aron kak naon cecer imam sampai di mana gua tuh dicecer pacecer urang film lagi pacecer beak bensin ojek imam hareupeun warung kopi turun imam asup nyeun kopi bu anjir daripada kieu mending jerah bae bunang geus di udah ka mana ge jadi namanya yang tengah jawara hampura kak tadi nyegeng peci teu kawat teu kahaja mun eta mah nyawa kakak libur kakak hati-hati abi cenah rukuna ampura dikadek-kadek cik imam tik jawara teh sana ngadek dia imam aing mah budak-budak dek nanya ieu urang salat geus anggeus teu can jatuhkeun hati kan cik imam teu tidak geus batal salat mah balik pan ka imam pamajikan ngomong paingan eta urang stisong teu berjamaah cenah gitu. Bareng atuh ripu ieu eta berjamaah. Ripu kunaon Kak? Aku make buat ojek segala cenah. Akibat ngarti Kak. Ya, banyak. Urang teu lulus sudah dunia, henteu sedih-sedih amat. Anak teu lulus sakola teu sedih-sedih amat. Tapi anak diudangkan subuh tadi kan hudang. Sedih kana hati. Benar?
Iya mari anak nu ujian sakola dihudang-hudang kan bisa ketinggalan TPB ujian. Ai salat tadi hudang kan karunya cenah tunduk kene lain karunya nu kitu. Geus umur 7 tahun kan itu mah geus aya kewajiban kolot. Kita mata kawas jadi kan jadi kolot ulang bisa nyieuna doang. Jadi kina bidang agama mun hayang lepas kewajiban urang teu mampu pasrahkeun. Papasrah aya hadapi hada jeung kiai jam kubul jeung kiai abdi ieu sanes teu isi nega kiai neuk nitipkeun kewajiban abdi tanggung jawab abdi pami kiai teu kaberatan abdi nitipkeun putra abdi supaya didik bener agama si kiai ditarima ku abdi sasana mah bebas kewajiban kakak tapi lamun teu kitu teh bebas ulah agama jadi kudu aya ijab kubul jeung kiainya urang pasrahkeun ka kiai perhatikeun dari kiai namun kadeuleum manggahan ngaji nu tuduh anu bae teh bukan rokok bade teh kiai beulikeun ku urang rokok ulah kalah ditepok rokok nya gitu karunya eta ka kiai lain rahimakumullah wa adakumullah mata kudu urang tadi lembut ulah sok diga gampang sabab naon eta anu bakal jadikeun generasi muda anak urang curang teu anu ngarti kana agama jadi ngarti kana agama. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah nu terakhir ya bersama wa yakuna rizquhu bi baladi rizkina ulah jauh-jauh lah mun bisa mah kajian leutik gajina tapi deukeut anak jeung pamajikan katalingakeun kajian gede di jauh ari anak teh katalingakeun tempat urang melangkah jeung deui aya hiji benda anu teu bisa di online kita ka pamajikan eta pamajikan bagus butuh napakah napakan we kamu teh bisa dikirimkeun ka online ya bisi kalaparan pamajikan urang ke bahaya tak nya nabi mah kitu pun bisa bari tidak di rumah urang wae kecuali geus sampore darurat karena ada darurat mah tuluy dina mah kumaha kemarin sing sabar sing tawakal bae kabeh mun bisa mah ulah jauh deket baik leutik tapi langsung ka dahar barang anak dipabecikan kajaga kariksa ku urang eta maksud kajian Nabi mudah-mudahan khususna sohibul hajat sing dipaparin topik hidayah ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rumah tanggana sing aya dina kasakinahan jembar rezekina barokah rezekina putra anak mudah-mudahan hamba Allah anu soleh mudah-mudahan di pasien jembar rezeki pikeun ngadidikna amin ya Allah ya rabbal pun urang luar di dia mudah-mudahan paparin topik hidayah ke Allah mudah-mudahan dimulai ayeuna sampikeun ka maut urang dipaparin topik hidayah daek ngaji daek ngahiji jeung ulama amin ya Allah ya rabbal alamin ampura ka sadayana isim kuring bisi kebal teuing cenah kitunya ampura ka sadayana ieu mah bisi kebal teuing jangan lagi masak teuing sok sari kebal bae ai teh cara nongton sakeun ge sari sakebal ge sari sakeun ampura ka sadayana sim kuring teh intina mah atuh silaturahmi khususna jeung saibul hajah umumna jeung para hadirin sadayana keur aya kalepatanana semata-mata kebodohan ka sim kuring pribadi keur harusna taufik hidayah ti Allah sasieun sabajaran mudah-mudahan bermanfaat khusus bikin daripada ilmu bergerak sadayana bila tik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.